quri al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Cicing dengekeun malah perhatikeun naon kunyana dibaca teu makna naon arahna ka mana. Wah, Quran teh geus jadi hiburan ongkos nyanyi ieu mah Quran teh. Masyaallah, jadi geus adab. Lamun aya maca Quran, malah ya. Lamun aya jelema keur maca Quran. Qori, aya kiai datang. Urang haram tah nangtung ka kiai haram. Sebab naon ieu Quran keur dibacakeun mukjizat Pak. Ulah geus kiai-kiai antepkeun bae geus. Mun aya qori keur maca Quran, kemudian kiai datang, cuek we geus. Geus cuek we. Geus. Ciparan. Juk. Ulah ratung nggih. Atuh berarti kan muliaan mana Quran jeung kiai. Jauh belum ke mana-mana. Ulah geus antepkeun. Mantap kiai nu bagus lamun keur aya maca Quran ulah ka kadinya cicing we kiai. Ulah menghargai Al-Qur'anul Karim. Ulah nyeun heboh. Set. Kiai atau kiaina embung dihormat masalah. Cicing sia. Diu. Ini mah kiai lain gitu, budak atupan aing kiai. Masyaallah, ieu budak aing teh disambut. Ya Karim, atuh ieu cium dah gok. Kiai tolol. Wa baka fi nafsika tabawa khifah wa zkur eling anjeun Muhammad rabbaka ingat anjeun ka pangeran anjeun fi nafsika tapi di jero hate anjeun bae surat tadarru wa khifah kana arah tabarru DPDP wa khifah jeung sieun ka Allah. Ieu dalil toriko zikir. Ieu zikir toriko ieu. Ieu dalilna. Wadkur khusus sabab dah khusus ka Kangjeng Nabi. Tapi umum. Jang urang kabeha. Inget anjeun ka pangeran anjeun. Zikir nafsika di jero hate. Ieu kopi ngaran. Sirron motifna tabarruan DPDP ngarasa hina. Nanaonan dibandingkeun jeung keagungan Allah. Wa khifatan jeung kana sieun ka Allah. Wa dunal jahri fauqa sir. Saluhureun sir jahar anda pun jahar. Middle call. Tidak ucapan ekos dan baik sedengan tarik ting ulah laun ting ulah mata ulah tarik ting ulah laun ting ulah mantak zikir aya macem-macem zikir teh macem-macem berbagai dalilna ieu keur carita zikir kopi mah jero kamu. Aya deui zikir jahar. Zikir jahar tergantung kumaha nu mawana. Dibawa di Baghdad ke Indonesia nu mawana. Di antarana salah satu dari para wali songo. Sunan Kalijaga. Nu aya di urang Yusuf. Nu aya deui di urang kitu Ahmad Khatib Sambas. Kalimantan, Banten Syekh Abdul Karim, Cirebon Syekh Hasbullah, terus gitu ke Madura. Nah iya aya jalur-jalur mata toriko naon ya Qadiriyah nu mawana pasti ngan sakadar 3 ka Indonesia. Qadiriyah wan Naksabandia mah jalurna ngan 3. Ngan 3 kajeun kukumaha. Jalur Banten, jalur Cirebon, jalur Madura. Sakitu. Engke tidinya dikembangkan Banten kemana Cirebon kemana Madura kemana kanyahoan
geus lamun aya anu nyekal thariqah qadiriyah wan Naksabandiyah di mana ya anu jalur mana kapanggih bakal tek oh kadinya Banten kemana maneh ya anu di saha ya anu oh kanyawan deg geus lamun cara pencak kajawan carana kos kitu kajen ku kumaha ge nah lamun dia Khalidiyah nu mawana pasti ka Indonesia pasti eta geus kajawan kurang jalur Khalidiyahna di mana ieu Sumatera eta berarti kieu lamun ieu Satoriyah kajawan nu mawana eta geus ngembang lah kurang Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat mun di urang teh mah bakal kajawan jalur mana tuh anu teu kajawan mantak aya bae muktamar thariqah supaya muktamar jalur-jalur kajawan ketika aya jelema ieu rekat naon thariqah wan Naksabandiyah kok kieu ieu lain deui mah ieu lain deui pembawaan thariqahna di mana ya selidik urang pasti putus guru wajen kumaha ge putus guru kajen kumaha lain kitu urang dek Naksabandi bae Bahauddin Naksabandi Uzbekistan nyanalah tokoh nu paling luar biasa anu bisa komunikasi jeung Allah teh larap lain lalawora jelema tuh ilham teh langsung ka Bahauddin Naksabandi mah masyaallah eta jelema kuluhur-luhurna kitulah para kutubul aulia datang ke Indonesia dibawa salah satu wali songo Naksabandina geus aya Qadiriyah wan Naksabandiyah aya Qadiriyah hungkul aya Naksabandiyah hungkul engke kanyawan nu Naksabandiyah hungkul jalur mana Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Naksabandi hungkul kanyawan salah bakal kanyawan Qadiriyah hungkul bakal kanyawan Qadiriyah wan Naksabandiyah bakal kanyawan jalur mana nanti lu amun Qadiriyah wan Naksabandiyah mah bawa Banten Syekh Abdul Karim nah tadi dia ngembang apakah Syekh Asnawi apakah Syekh anu kanyawan kurang kayak pembawaan namun berbeda salah berarti mata geus teu kudu jaritakeun mursyid selalu aya geus dina eueuh lagi ulah pusing-pusing atuh mah urusan kos kitu mah urusan batin kunaon haju ku ari pemilihan calon mursyid ya Allah tuh mending diganti sakalian si aku haji mursyid teh kudu dibingungkeun nu kos kitu mah tah urusan batin engke ge aya sorangan tah mursyid mah ya Allah ya Rabbi nah ieu mah carana engke urang teh aya thariqah Qadiriyah wan Naksabandiyah ka Indonesia dibawa ku Syekh Abdul Karim ka Banten ti Ahmad Khatib Sambas teh boga guru ngaranna Syekh Samsudin teh boga guru ngaranna Syekh Murad dan lain sebagainya dipadukeun ku Ahmad Khatib Sambas Qadiriyah jeung Naksabandiyah kan Qadiriyah mah jahar la ilaha illallah ai Naksabandina kopi peureum dihijikeun ku Syekh Ahmad Khatib ternyata hasilnya luar biasa lamun kataekan pohara dibawa ke Indonesia dikembangkan di Indonesia nah kuari mah keur carita ieu urang kuari kunaon si teu ngageser hate urang kumaha maksudna teu ngageser Quran aya di otak urang hadis aya di otak urang diaji Minhajul Abidin aya di dada Ihya Ulumuddin aya hikam aya tapi teu daek ngageser kunaon si lain cinta Allah cinta dunia ieu nu bahaya ge kurang kumaha penjabaranana di universitas bahkan diterjemahkeun eta hikam diterjemahkeun eta ihya diterjemahkeun nu nerjemahkeun ge cinta dunia eta kiai luar biasa lamun nyaritakeun ilmu pohara jasa bahsul masail pangmenang nanyana tapi cinta dunia kunaon teu digeser sih di jero hate teh henteu dijazab henteu ditarik renungkeun je aing ngaji ti leutik geus puguh amil jurumiyah sorop ngelal datang ka ngelel ieu alfiyah diaji lain sakali gaji johar maknun diaji bahkan ukudul juman ge diaji samsiah ge datang ka mukhtalitot luar kepala datang ka kitab ge leungit kuari diaji kabeh kuari tapi teu daek ngageser endahan ngageser ka dunia diantara ngageser ka dunia lah ya aing hirup kieu bae malah maningan aing manyieun yayasan bae ngageser ka dunia berarti kiai dibere ilmu tafsir aya Fathul Muin aya hadis aya kuari digeserkeun kuduna cinta Allah
anu pohara kuari kunaon cinta dunia malah ngageser nyen mi TMI mi nyen sanawiyah nyen aliyah lain salah nyen sanawiyah aliyah mah teu kudu ngaji geledegan di pondok pesantren teu kudu tah kitu mah sabira jalur proposal atuh tah ieu mah kiai mah carita lain ulah nyen sanawiyah lain ulah nyen aliyah lain ulah nyen universitas teu kudu mondok nu kos kitu mah teu kudu tah mah urusanna dunia yeun ku sia asal boga duit we ge urang mondok henteu naon henteu yeun urang sanawiyah aliyah aing kiaina beres kiai aja supaya dia pernah mondok teu aing mah pada tuh jatah jadi kiai urusan aing teh urusan tanggung jawab aing geus di Allah boh budak pohara atuh kuari mah jangan teu sakola kedokteran ge bisa nyen rumah sakit Pak ya rumah sakit aing pokoknya mah kepalana lain dokter lain naon dokter booking atuh sakolaan ge sarua yeun pondok pesantren mudirun asupan dia jurusan jahanamiyah teras dunia ieu teh ulah lain ulah ieu mah kiai keur carita kiai mah tafsir aya di otakna hadis aya di otakna usul fikih aya di otakna komo fikihna tasawuf aya di otakna pasaran ihya pasaran sagala minhajul abid hikam geus sering kunaon si teu gageser teh nah pertanyakeun ka diri sorana kok teu gageser selama cinta dunia moal indah hirup moal nikmat ibadah ka Gusti Allah moal daek salamet moal nah coba yang geser ke carana bertoriko dipaksa orang teh paksa awak teh jam sekian udah jam sekian dikir jam sekian tergantung umat toriko pemaksaan diri supaya ingat mereka Allah awalnya bahkan dipaksa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha dipaksa terus mungkin karena kurang cerdas 1 tahun 2 tahun macam karasakan menyana zikir bae lah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah tadi geus beres hareudang jangan aja mikiran norekat aing kos kiamat ieu tapi terus bae lah la ilaha illallah la ilaha illallah 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 kayak aku mama juga aku nangkat puyang aing pemaksaan tapi terus illallah kan aya boga guru mah di bawah naungan guru na ieu budak kiamat sih ieu bado aya asal zikir bae muka baju sakumaha gelut naonan sih aya bimbingan ganti guru mursyid melalui doa na guru aya mau budak teu kudu dinasehatan doakeun bae engke ge aya nyulusup doa guru itulah thariqah mah teu kudu dipanggil geus doakeun ku guru Gusti tuduhkeun ihdi tah mantak Allahumma hdinas siratal mustaqim teh eta teh doa ahli thariqah Allahumma hdinas siratal mustaqim Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina eta teh doa thariqah. Nah, ditujukan Allahumma hdi ya Allah golba fulan huwa muridi wa huwa dan lain-lain sebagainya. Mulai nyana ya mulailah ada lain deui kali. Zikirna geus kalem. Kala bahkan lamun ti jam 1 teh datang ka subuh diuk bae. Sia bari ngacai. Pemaksaan, thariqah teh pemaksaan. Ngan kudu aya kesiapan di dirina mun can siap ulah. Siap ditinggalkeun dunia. Ieu mah norekat teh ku guruna geus ya lamun nyekel torekat ieu insyaallah sugih ge. Yah, eta guru gantung guru kos kitu mah. Torekat sih kadunya goblok ta guruna. Torekat mah sia norekat berarti ka Allah siap sia ninggalkeun dunia. Mun ngawarung sia abruk daek sia. Ih kaheula ulah torekat sia kon kitu. Torekat sia. Itu torekat dari ka Allah secara mutlak beres. Ninggalkeun dunia, segala warung, segala sawah, segala perusahaan, titik geus saya pada tinggalkeun deuk Allah. Pada ka Allah mah lain kudu lempang, emang Allah aya di gunung. Emang Allah aya di Bandung lain.
teu perlu lempang deka Allah mah, tidak diperlukan jejak-jejak untuk sampai kepadamu ya Allah, sebab engkau bersamaku, engkau bersama kami. Innallaha ma'ana, ente perlu berangkat di dieu Allah aya, di masjid Allah aya, dek di mana bae Allah, lain kudu ka gunung, lain kudu ka leuweung, lain kudu ka teu kudu Allah, hanya perasaan nu can datang ka urang. Maka dipaksa urang miceunan reged sakumaha Rumi nyaritakeun aya hiji waliullah bijak lempang, begitu lempang aya jelema keur hees di handapeun tangkal kayu, ku geunah-geunahna eta hees di tangkal kayu, di handapeun tangkal kayu leungeunna ge ka luhur kieu tiis berarti kan lain Golkar sia de sia masal tangkal kayu be Golkar goblok tah kieu Golkar ye gara-gara nama ye aing mau greget bae ka kieu Golkar tah nyasarkeun iya calangap KS-na calangap kadeuleuan ku kiai tersebut aya oray asup kana sumutna ya Allah caki dihudangkeun ku nya dihudangkeun oge galak udang sia udang naon kiai galak amat sia nonggong di bebean tongong nanaonan kiai nanaon sia lain nanaonan sia bahaya sia lamun ku aing teh diteugelan bahaya sia nanaon ku udang heet datang dipupuhan teh lumpat ya mah lumpat di udang sia ka dieu sia nek laon ieu kiai ka dieu sia celaka sia wae dipupuhan ieu napa bebeuteng nanaonan cenah ieu lupat deui malah mau apa Mongol kiai sia kadi sia ku dipupuhan sia ku di heula kiai nanaonan ieu nah datanglah ka kitu leuweung ka kebon kiai gegeuraan mah nyokot daun bangsa hihitutan daun papaitan waduh di kieu dahar ku sia ih cak jalan nanaonan di kiai nanaonan dahar cak aing dahar hayo didaekeun dipaksa dikieukeun ku kiai baksakeun dah gayem cak nya nanaonan si kiai ulah keur ngeunah hees ye datang di gebugan bae di udag-udag aduh kada kiai tolol sakira ye goblok ye kiai ye sakira aya kajian aing mah digoblok-goblok ge sakira teh nu penting dahar tah sia ye dahar gayam leleg tereuy aduh gas tenang malah dikieu-kieu deui ku kiai blug geus satu cek jadi jari awak kieu geus jari terus make kayu gadong-dong blug nah naon sia kiai ayo geura ter inum kebel mules beuteungna aduh mules beuteung nya kiai kaja dayu bener keur mules terus utah cenah begitu utah keluar orang kadele Gus ya masyaallah cenah kiai masyaallah jadi aya orayan di beuteung sia ku aing kadeuleu nu mantak aing ngagebugan sia ge lainna naon supaya oray keluar aju ku aing dibere dangdaunan nu pait-pait teh eta supaya oray mabok diinum ben ku aing tak kuari moal masyaallah nangkep jangan ka kiai duh kiai hampura kula mulo kiai kula cilaka meureunana nuhun kiai gambaran toriko seperti eta gambaran toriko teh seperti eta di diri urang teh loba orayan komo di Haji Pendi manggeus anak incuan sama orang lain hiji oray bae oray koros aya di dinya oray pucuk aya di dinya oray tandeu oray belang ambalaya geus hese tah mah diobatan naon ge hese gambaran penyakit hubud dunia hubur riasa hubul jah eta adalah oray-oray anu kudu dikaluarkeun teu sambarangan ngaluarkeun anak sakumaha tadi dek kaluarkeun oray hiji bae ge make kudu dibueuh ditenggelan sagala dibere tekara kaluar ieu sarua murid torikoh teh ku guruna kudu siap teu paham nyana teh di titah anu teu paham nyana teh
dihinakeun teu pahamnya na titak kitu kudu paham ke ujungna bakal karasa ka hati ojah hayang paham we sareat teh marang ke lamun geus da kieu gitu di guru torikot mah torikoh mah kos kitu kudu nyanggakeun sadaya-daya ka guru teh ditampilingan ku guru dilieu ku guru tita anu ku guru sakumaha tadi lantaran di jerona aya orayan deuk dikaluarkeun orayna ieu oray teh ulah ngendak di jero ketika geus kalaluar riyana hubul jahubud dunya masyaallah horenganan nikmat ibadah teh teringat dah ka guru guru nuhun abdi bisa nikmat ibadah teh kuasilah guru masyaallah guru abdi ngarasakeun kanikmatan ma'rifat abdi geus hese jaritakeun anak wasilah guru geus teu kudu di aku guru toreko mah kitu teu kudu ngaku ka aing geus ka Allah aing mah sakadar nuduhkeun doang sia supaya ma'rifat geus teu kudu ka aing urang mah kan guru urang bu lamun sabab lamun lain mama wah tuh aing teh bohong makana sujud sia ka aing urang makan kitu toreko mah lain teu kudu ingat ka mah sia mah aing mah ngan sakadar ngan sakadar naon gitu ngaranna aing nuntun sia supaya sia jauh ka Allah sanggeus dibubat babet dibuntang dibanting teu kaharti sakumaha tadi aya oray di jero kudu dikaluarkeun kumaha bae carana kiai galuarkeun oray dengan berbagai cara susah payah ke cak kiai geus kaluar orayna mah nyarege nganuhunkeun bener bae kitulah di urang aya ria kumaha carana aya ujub kumaha carana aya hubud dunya kumaha aya hubur riasah kumaha lamun eueuh guru endeu kumaha panyakit-panyakit nu aya di diri urang ngaluarkeun hese sebab kumaha sebab urang mah ya ikhlas bisa ngomongna doang praktekna mah hese Waalaikumsalam enak ya alhamdulillah ya mamang usaha kuari geus kapanggih usahana kuari geus dibabagikeun ka fakir miskin ka manehnya nah ieu mah bagian kiai ikhlas tah yang nanaon teh ikhlas mah teu kudu ngomong ikhlas orang di jero nama abeh aing kanyahoan bahwa aing barahan penyakit di bae kan ngabae aing engke ku batur di aku fakir miskin ngaraku segala yatim ngaraku boh aing kan udah dermawan penyakit di bae kan tadek ngaleungitkeun hal-hal nu kos kitu kudu aya pembimbing ya da mursyid ngaran dipaksa asup tarikot tak wirid naik tak naik kuari mah tarikot teh lalagaan kuari teu meunang disentak ku guru haju marah bae atuh tarikot si kos kitu geus dilepas ku guru lagi sabaraha atuh sia teu meunang dipentak ku guru haju bae ka guru suudzon teh mah guruna hubud dunya ka aing mentaan bae teu meunang ku guruna teh diapilainkeun lain mikir geus hese kuari mah neangan sosok jelema nu norekat teh hese lain hese embung guruna ge lantaran ieu bakalna lain sinergis endahan jadi musuh geus bade ditinggalkeun sebab bakal jadi musuh bahaya toriko bakal teu kaharti kunyana lain zikir mah gampang bere zikir sabaraha ieu 160 tah saeutik amat tuh nafsu kan 165 saeutik amat sakena ulama 500 ge siap sakena teh geus hawa nafsu penting sabaraha lah ulah loba-loba penting mah tuh 200 lamun kuat 500 lah kecil sakena oh 1000 2000 kurang siap sakena nafsu mah bisa bae geus sabodo sia tuh di luar aturan ada aturan oh norek engke ka dituna beuh jelema teh norekat mah kitu teh jar aing aing cara aing norekat beuh aing bisa hiber segala jadi geus leuleui yang ngomongna ge leuleui tah eta akibat henteu make aturan torekat teh jeung jelema engke na teu wauh tuh kudu beda sebab urang mah kan norekat nyana mah kan henteu tuh kudu beda urang mah jelema ikhlas ikhlas tidak omong-omong tolol tah kan gitu jelema kudu ngahormat ka aing sebab aing mah norekat asal henteu dihormat aing ahli thariqah thariqah atuh sia ngahormat ka aing kan aing mah ahli thariqah teu terbimbing mah kos kitu mentak jelema endek hayang norekat sekali dua kali can meujeuhna sebab naon gaya jeung lagana encan manjing bahaya ieu mah di dere torekat mentak khusus cenah mah
merekna kanu geus siap. Assalamualaikum misalnya kiai yang belajar ibadah we cenah ku ari mah kulah ya penting mah yang boga pagawean. Maksudna sholawat mah geus dikeun ieu ceuk. Aja yang naon tuh eta bae cenah sok ngadenge tarekat-tarekat. Bener. Kumaha lamun pamajikan mama ngaju ninggalkeun mama? Ih kaulah tuh kiai. Kok tarekat sih ka pamajikan. Eta kan dicoba kurang. Guru tarekat kan coba. Pamajikan kan dunia, kumaha mun pamajikan ninggal. Warung, kumaha mun warung ngajejes ye. Eta mah sakadar cobaan kanyana siap henteu. Ieu cenah kula hayang norekat. Bagawe naon? Kula magaan ngaji. Alhamdulillah tuh bagus. Santri aya 100. Siap ya norekat. Siap. Saya lamun norekat santri areueuh. Takalna. Tetep teu kaburuna naon mau santri areueuh bae siap. Kayak ku jelema sia geus teu diambeun andai. Jieu tumbung, berarti teu siap. Berarti berat ka jelema. Berarti berat ka kana kamulyaan, berat ka dunia. Tarekat tadengit. Larek norekat kiai. Kumaha teh lamun warung si ambruk kajeun kiai, lamun kuari ge ambruk ieu. Kuana mah geus disakamariankeun bae teh kan. Kumaha sia lamun ke sia haju imah leungit, kuwi can boga imah. Can boga imah. Kumaha sia haju lamun ka Bogor lamun pamajikan sia haju indit, kula teu laku-laku kiai. Can kawin datang ka kuari teu laku kuari. Perusahaan sia naon? Teu usaha baru sebatang kara. Sia bener neuk norekat, bener sia lain neuk norekat, dia mah pelampiasan mah kos kitu. Teu jadi. Norekat mah ilmuna secara syariat geus aya. Jang ketika ieu sah teu kudu nanyakeun ieu teh batal teu kudu nanyakeun. Malah mun aya batur nanyakeun bag-bagan syariat kunyana bisa kajawab besinyana engke diangkat jadi wali batur naranya bisa ngajawab mah nya aya wali engke bodoh ji syariatna heula. Nomor kedua geus kudu siap ditinggalkeun ku jelema sebab teu dimaksud jelema mah andai kata jelema ngusirnya na atuh siap bae. Sanajan anak pemajikan ngusir ge eueuh masalah sebab deka Allah andai kata kesalahan persepsi pemajikan jeung anak teh lain deui cara Kangjeng Nabi Lut pemajikanna beda persepsi kajeun hukum aing mah deka Allah usir aing ku sadunya aing deka Allah aing mah supaya boga perasaan aing hiji kadua Allah sakitu hirup andai kata ieu kabeh mencomo kajeun asal ulah ku Allah. Andai kata ya dunia leungit kabeh kabeulem ulah wah ka dunyana aingna ge kabeulem ridho mun ku Allah beres. Wah sia beneran kitu beneran beres. Mantak moal sieun ti penting ge. Ti penting zikir jam 1 jam 2 daga aya nu paeh daga pocong aing teh sieun ka sia pocong. Paling muringkak bulu doang. Teh sieun aing hayang ge ka Allah. Sia kudu ngaganggu ka aing. Ayo sia ganggu aing mah moal sieun. Ka Allah aing wani ninggalkeun pamajikan aing ninggalkeun anak pamajikan aing kurang kumaha tapi aing pindah heula aing ka masjid eta teh aing teh ka Allah aju sia ngaganggu ka aing ya awas ya ku aing sieun kunti anak mohon maaf sieun atuh lamun urang kadele sieun kunti anak ini mah bohong-bohongan ya mau ke Allahnya bohong nih ya katanya ya gua ganggu lagi nih ntar ada bapak gua yang lebih hebat lagi ya ini mah gua mah belum seberapa ya datang bah sini ini ada orang harus diganggu bah nih sama saya mah kurang takut ya bah coba sama abah iya tapi lamun geus kalah anak incu sia 7 turunan datangkeun ka sia jurig sia goblok je cak jurig teh kontesian sih sesama jurig tidak takut belum tahu kali lu gua kan raja jurig terima kasih ya kasih hiji Allah karak wanian nyana ka gunung sorangan di luhur gunung kasihan sebab deka Allah wanian nyana ka leuweung di leuweung sorangan teh sieun sebab deka Allah lamun geus hiji doang Allah karak orai datang hareup salam assalamualaikum ya wali Allah
leos. Kedatang monyet, assalamualaikum ya wali Allah. Datang gajah, tulalena kayak gituan. Assalamualaikum ya wali Allah. Datang mau, assalamualaikum ya, geus kabeh ngaku kabeh. Tatangkalan teh harirup. Tatangkalan teh harirup, maraca salam. Assalamualaikum ya wali Allah, assalamualaikum ya wali Allah. Tah, geus. Dibere dedengian ku Gusti Allah lain dedengian ieu. Dibere dedelean nu lain dedelean ieu. Mala ainun ra'at wala udunun samiat. Masya Allah di dunia kene geus dibere model kos gitu. Geus dibere ku Gusti Allah. Kumaha hayang kun fayakun Allah dibikeun ka nya hayang naon? Sebab anjeun geus bebeakan ibadah kai. Kos kitulah carita waliullah. Sakadar wali aya wali di urang nu geus jelas kembangkeun ilmu-ilmu kewalian adalah para wali so di samping eta loba keneh terus datang ka kuari ilmu kewalian teh masih keneh aya. Nah iyalah eling anjeun Muhammad sok geura ingat-ingat pangeran anjeun tapi di jero hati anjeun bae motifna tabarwawagi papaksa. Urang makan sapopoe teh inget teh lain ka Allah, inget teh ka dunia malulu, inget ka perusahaan, urang mah inget ka sawah, inget kakak bogoh urang nu aya di Karawang teh. Eta bae inget teh. Ieu mah geser ka dieu teh Allah hiji. Allah. Dengan cara anu spesifik ti guru. Sebab awak urang mah ieu awak lohir nganana pae dikubur. Ternyata horenganan aya batin di jero batin teh aya lelembutan aya lelembutan teh dibagi-bagi ku ahli thariqah Naqsabandi mangan aya 5 Naqsabandi wa Qadiriyah mah aya 7 tergantung kumaha nu ngabagina berbagai latifah jeung sia-sina diurus kunyana paksa pemaksaan pengurusan dengan keinginan anu kuat ninggalkeun trek dengan makom anu geus disadiakeun dina aturan-aturanana mulai makom ieu naik blak aya di dinya. Oh jadi di tuh iyalah geus satu zikir lagi khifa wa fauqa siriduna jari di dinya ge dititana teh wazkur rabbaka fi nafsika di jero hate bae nu mantak khairu dzikri ma khafi ang bagus teh zikir anu samar di jero hate nu nyaho malaikat ge teh nyaho nya Allah nu nyahona ngan nyahona seungit malaikat teh ari zikir mah teh nyaho sebab malaikat mah nu zahir langkah-langkah orang tapi sengit malaikat diamban sengit amat sengit barang amban ka dieu bau sengit ambeul ka maling ieu zikir. Nah mimiti zikir jahar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bari mi zikir kopi Allah sesuai jeung detak jantung urang disesuaikan jeung perintah guru. Allah kamana arah Allah. Jadinya mulai zikir nafas waqad diri sya'na bidkhalin nafas. Sok takdirkeun domir sya'an dengan masuk nafas asup babil khurujin bil aqdas ketika keluar takdirkeun make asma Allah nu maha suci Allah geus kaluhur kajrohu keluar Allah mantap mimitina lama budak bihakin kedua lamak sudah bihakin tilu lamat luba bihakin opat dan lain-lain sebagainya teu meunang urang kuaring ngatur sorangan aya waktu-waktu mulai kidinya geus lain deui perasaan dirina geus lain deui salat geus lain deui sangkilang babarengan jeung jelema tapi lain deui zahir mah zahir batin mah batin bae geus aya di alam nu eta. Iyalah dalil zikir khauf nurutkeun cek di dieu teu meunang gandeng-gandeng zikir teh paling sedengan kosdan sedang
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu mana gandeng? Nah, aya na gandeng, engke di zikir jahar. Dalil yang lain deui. Maka diatur ku ahli thariqah ti mimiti zikir jahar, datang ka zikir khafi, dakar ka qadiriyah wa naksabar dan berbagai-bagai zikir sarua dek usul ilallah. Hayang menyerupai malaikat mantak cak di dieuna bil wuduwi wal asal wala takum minal ghafilin ulah rek paraho maneh ka Allah tina zikir ka Allah sapak sakit bandingkeun maham ilmu jeung salat sunah masih luhuran keneh maham ilmu urang datang ti jauh aya lengkahna aya ngaluarkeun ongkos saya meuli uduk semacam di jerona teh pohara jasa juk diuk nundutan bae ge leuwih gede tibatan salat sunah nundutanana eta masyaallah pohara jasa hendak malah ganjaran ngajina nundutan pohara jasa lantaran lamun urang ibadah teu make ilmu acak-acakan lamun urang ibadah teu paham kanu diibadahan acak-acak wal amalul qalil yanfa'u ma'al ilmi billah amal nusa etik pohara luar biasa manfaatna disertai nyaho ka Gusti Allah subhanahu wal amalul katsir la yanfa'u ma'al jahli billah amal anu saadag-adag amal anu sababaraha godag loba-lobana tapi bodoh ka Allah teu manfaat seetik-etik aja teu puguh atuh ibadah bari teu nyaho ka Gusti Allah mah mun teu nyaho ka Gusti Allah ke ibadahna salat bae ngahareupna teu puguh babacaanana diganti ku make bahasa Indonesia bisi teu ngartieun meureun Allah teh pan bolon eta kos kitu teu ngarti ka Allah mah acak-acakan ibadah teh ditarjamah Fatihah teh dina salat teh geus teu kudu make Fatihah Allahu akbar na ge urang bahasa Melayu mah Allah yang maha agung atuh bahasa Jawa mah meureunna Allah maha terus kabeh ditu da gitu itu tengarti ka Allah mah kos kitu mentak 2 rakaat jelema nu paham ka Allah nu ngarti ka Allah salat dengan 2 rakaat berbanding 1000 rakaat jeung nu teu ngarti ka Allah masih ke dibandingkeun jeung 1000 rakaat beratan nu 2 rakaat tuh coba bayangkeun maca la ilaha illallah anu paham ka Gusti Allah komo geus datang ka hakikat mah hiji la ilaha illallah wali lu geus paham ka Gusti Allah dibandingkeun mun ditimbang jeung la ilaha illallah ratusan ribu nu teu paham ka Allah beratan keneh la ilaha illallah hiji dibandingkeun ratusan ribu bahkan jutaan. Antak la ilaha illallah urang mah teu bisa diajak perang. La ilaha illallah teh lamun aya cau Ambon we muludan amplopna gede. La ilaha illallah na ge embat. Kitu mah la ilaha illallah anu bebeneran tengah peuting. Nu kos kitu mah eueuh cauan. Ta eta la ilaha illallah teh bisa ngabanding urang tek ngadoakeun hiji jelema maka la ilaha illallah hiji nu paham ka Allah jeung nu berjamaah ratusan ribu jelema hebatan nu hiji lantaran hiji ieu mah ngarti ka Gusti Allah ta ieu urang ngaji teh hayang ngarti ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala
dibandingkan jeung salat sunnah id gedean keneh ngaji malah aya nu can salat subuh ngaji bae lah pokoknya lah aduh cek anu keur dieu ke ziar aing gitu hati-hati salat subuh kamu bawa bentek betul salat subuh insyaallah karim tuh gitu jadi orang ieu per minggu nah urang ngaji teh hayang wauh jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala bentukna engke mun geus wauh ka Allah moal hayang ngridit eta geus wauh ta ka Allah tah lamun nu ngridit can wauh ta ka Allah teh masih kena jauh jeung Gusti Allah jauh teh cenah pugu kiai na ge imam jauh tong maka jeung hukum mun ngridit keneh can wauh ka Allah lamun masih keneh beuki nonton TV eta ge can wauh ka Gusti Allah mangganing di imah TV ambalawah tah eta can wauh ka Allah mun geus wauh ka Allah mah teu hayangeun nonton TV teh kecuali nu manfaatna berita-berita informasi anu memang kitu penting baik politik maupun ekonomi nah eta can wauh ta ka Gusti Allah nu kos itu ngaran lamun jelema keur di kantor jelema keur di ladang jelema keur di toko di pasar ngadenge suara azan nyana hare-hare bae can wauh ta jeung Allah ta jelema barang di tempat teh ku urang di Cikupa loba anu teu wauh di Cikupa mah loba anu teu wauh wayah asar ka Citra wayah maghrib di jalan kene datang ka imah parawiyeng Isa jupake nonton TV itu di Cikupa teh karita Ambalaya ka unggal kecamatan Kasepatan mau nuntut ya pasar Kemis doang tekaliwat ya Allah ya Rabbi tewarau jadi nempo akhlak manusia jeung nempo jelema wauh jeung henteu ka Gusti Allah di deuleu afalna di deuleu pagaweana tuh nu mantap ge urang ieu ngaji hayang wauh ka Gusti Allah Subhanahu nu mantap hayang wauh lantaran nu boga neraka jeung nu boga surga Allah mun geus wauh ka Allah mah begitu urang deuk di ka nerakakeun atuh bebeja we Gusti panabdi geus wauh ka Gusti keur di dunia nonton TV tilok sekali-kali doang jabal Gusti paling ge abdi mah malam Minggu bae pagi-pagi malam Senin bae pagi di malam Salasa malam Rabu terus-terusan bebe jaga Gusti Allah Gusti manyabikul di kana ragakeun ban abdi teh wauh ka Gusti ciri wauhna ban abdi teh embung ridit embung mabok embung zina eta teh abdi nu mantap embung wauh ka Gusti cak Gusti ulah abdi pan henteu pancak Gusti salat abdi salat pancak Gusti puasa abdi puasa berarti abdi wauh ka Gusti adapun soal kurang khusuk mah tuh hampur bae Gusti begitu tah oh cek Gusti jalan coba padahal banget sih ada barang di dalam teh oh bener ada herang saya tiga banget malaikat aman genta mah wauh ka aing wauh emang cek malaikat ya setengah wauh lah tuh setengah wauh bae salamat komo nu wauh jasam Masya Allah nu mantap libetkeun diri urang wauhkeun diri urang angsongkeun diri urang ka pangajian wangsongkeun diri urang ka jelema-jelema nu wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti pasti diajak ka Gusti lamun urang wauhna ka jelema nu paham ekonomi diajak berekonomi urang wauhna jeung jelema nu paham politik diajak berpolitik urang wauhna jeung jelema jeung tukang ngabohong pasti urang milu bae tang ngabohong geus mun wauhna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti Allah
nu paham ka Gusti Allah pasti diajakna ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Wauhkeun diri urang ka Allah, babari wauh ka Allah. Dia cek Kanjeng Nabi ti Gusti keneh man arafa nafsah arafa rabbah, sajelema anu nyaho ka dirina bakal nyaho ka pangeran. Nyaho ka diri urang, urang nyaho ka pangeran. Saha diri urang teh makhluk, berarti nyaho pangeran teh khaliq. Saha diri urang mah butuh dahar, berarti khaliq mah teu butuh dahar. Sebab Allah mah mukhalafah lil hawadis, nyaho ka diri urang bakal nyaho ka Gusti Allah. Carana bertauhid coba gerak tibimiti wujud kidam bako mukhalafatus kabelah dituna terus orang bersyariat bertauhid berangkat timimiti aqwal datang ke ahwal urang engke wauh jeung Gusti Allah. Moal bisa lamun eueuh nu nuduh-nuduh geus kudu dituduh-tuduh. Nah iyalah urang ngaji per minggu ieu teh dituduhkeun supaya wauh ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Tadina urang ngaji ka Cilongok can wauh ka Gusti Allah sorangan bae. Barang geus wauh mah jeung Gusti Allah aya jelema nu milu diajak ku urang tawauh tah ganjaran berarti Allah ridhoeun mun urang ngabonceng. Kabeneran nu dibonceng najahe. Lain ridho menang godog dengdengan. Masya Allah. Urang wae dulur nyegat teh di teureun babaturan nyegat teureun giliran bae bangsa konde. Lain urang teh diajak malah mah teu daekeun dipaksa. Doraka malulu. Ya Allah ya Rabbi wauhkeun diri urang ka Allah abeh manteng ibadah ka Gusti Allah mun geus manteng nikmat geura salat teh moal karasa sedekah ge moal aya hook lantaran sedekah teh nu dideuluna makna daripada sedekah. Urang mah hitung-hitungan boga duit 100.000 sedekah ka fakir miskin 10.000 masih dihitung-hitung keneh. Aduh kurang ya 90.000 jadi kurang 10.000 hese neanganana mangkaning eta urang mah pabelit jengkos gitu bae tapi lamun tek mah ningali ganjaranana 10.000 dititipkeun berarti pake meuli sorga naon hartina duit 10.000 lamun dibandingkeun jeung sorga Allah tah lamun nu kadeuleuna sorga nu kadeuleuna bidadari tuh digerokeun deui pake mesin kades ya kunaon ye kabeh ya urang lain gadis ya, 5.000 bae. Dicokot deui kembalian tah. Apo sedekah make kembali tuh kira-kira. Tuh ya can paham. Eta keur carita sedekah. Boro-boro ka batur urang mah ka pamajikan ge pelit. Jasa ka pamajikan bae nu sagulung sagalang pelit keneh bae. Pelit jasa kapon majikan teh bebeja ka balanja malu nu kamari panaya kombalina kamari iraha kamari sia nyokot sabaraha 100.000 meureun paling ge dibalanjakeun 20.000 teh kombalina ka mana beuh ka geus sabaraha poe eta sabaraha poe tungtungna mah gara-gara balanja hakeuk kadenge kata tangga Masya Allah kuruda oke ka balanja tah balanja dia tah balanja deh kak beuh lain ye Masya Allah taya urang belajar nu dideuleuna ulah terlalu duniawi tapi nu dideuleuna ukhrawi bakal harampang kabeh nikmat belajar kos kitu teh kudu belajar kudu belajar lah mun teu belajar mah tumal bisa naon kudu belajar ke geus belajar geus bisa jadi ahli geus ahli mah nikmat ahli sedekah ahli ngaji ahli salat ahli mun geus datang ka ahli mah nikmat naon moal datang ka ahli mun teu belajar heula
Terus belajar heula urang boga duit sabaraha dia 10.000 1.000 heh belajar boga duit sabaraha dia kali 20.000 2.000 heh sia boga duit 100.000 ya belajar 1.000 kali heh teu naik-naik belajar teu naik-naik. Yes, berarti lamun kelas teh mah kelas hiji bae. Teu naik-naik takos kitu teh eta, masyaallah. Urang teh hayang naik derajat urang munggu Allah Subhanahu wa taala faktor mana sektor mana urang nu bisa ieu. Urang mah kebenaran bogana tanaga pake naikeun derajat ka Gusti Allah. Urang mah ku Gusti Allah diberena teh dunia pake naikeun derajat ka Gusti Allah. Urang mah diberena ilmu ku Gusti Allah, ilmu pake naikeun derajat ka Gusti Allah. Allah mere fasilitas ka urang teh titah digunakeun buat naikeun derajat urang, henteu kudu jadi kiai bae, henteu kudu jadi pengusaha bae, naon fasilitas nu aya di diri urang akur bae. Akur bae pake naikeun derajat urang dibere dunia coba dunia pake naikeun derajat henteu urang dibere tanaga coba tanaga pake naikeun derajat henteu ka aing cak Allah ye pake teterekelan teh dibere ilmu dibere wawasan dibere ilmu politik dibere ilmu ekonomi dibere ilmu agama dibere ilmu budaya lain sebagainya pake naikeun derajat apa henteu ieu fasilitas ti Gusti Allah tinggal urang apa ongkos maca Quran, kita maca Quran, cakolot baheula pan aing mah baheula unu maga. Lain teu hayang cakolot teh. Ngan aing mah apal lisan ku ari teh ngan apalna 3 doang. Hiji Fatihah, 2 kuliah, 3 kulu. Jasa kituna ti baheula aing mah ku ari atuh belajar deh hese. Eta teh Quran dibulak-balik bae. Bismillahirrahmanirrahim. Batur mah nu bisa maca Quran fasilitasna atuh. Nya nama lantaran bisa nasa kitu atuh eta bae Fatihah dolin kulya us kulhu deui Fatihah deui kulya kulhu deui Fatihah deui kulya kulhu deui datang ke malaikat geus teu nyatet-nyatet nyaho aing babacaan siang mah atuh kos kitu bae eta ulah jadi ulah risi sebab tu bisa baca Quran aja lep tu baca eta Quran eta geus bae kulhu bae geus kulhu bae dieu kulhu keluar kulhu di jero kulhu peuting kulhu barang kulhu bae emang bisa na eta doang eta teh Quran jadi atakah pan urang mun maca kulhu 100.000 haram ka neraka Masya Allah 100.000 baca bae kulhu bismillahirrahmanirrahim 70.000 cek sakaol mah dia sih 100.000 kan kurang baca kulhu coba eta aya keneh waktu jang aki-aki mah jeung muni lah aing mah mendingan diharamkeun bae ka surga ka neraka maca kulhu bae pas beres 100.000 pae nya geus bae boga atakah nah di akhirat begitu dipertimbangkeun deuk ka neraka Gusti abdi ngadenge pan di pangajian saha nu maca kulhu 100.000 pe cenah cak kiai pan kiai ge kangjeng nabi cak ti Gusti cenah haram ka neraka abdi dek demo lantaran teu bisa abdi mah abdi ngadenge ku ceuli abdi bose mah nundutan ya lap-lapan lah teh jadi tah bahasa-bahasa kos gitu bisa pakai pertanggung jawab ke Gusti Allah tah eta hasil ngaji pan hasil ngaji mun kitu mah urang teu ngaji ban saya maca naon maca kul jasa nah yang maca bae engke na moal bisa demo ka Gusti begitu ka nerakakeun atuh pan Gusti abdi maca kulu cak sia cak sahanya haritanya tuh tanggung jawab aya kitu mah cak sia ngaji dieu asa ngajina cilongok teangkeun kiaina bener pernah ngutakan bener cak sia bukan kurang teh pan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala al ikhlas ya tamarrah ya ta'al marrah bejakeun ataqallah pada eta cak kanjeng Nabi dipanggil bener pencak Gusti wah bener ieu mah tuh geus ka surga lah cak malaikat ieu catatanna aya nonton TV udah sampura ampura nikmat luar biasa tuh nuhun teh libatkeun diri urang di pangajian
supaya urang ngarti ka Gusti Allah. Mun geus ngarti ka Gusti Allah ibadah teh mantep. Memantek para ulama daek maca Quran tengah peuting tahajud maca zikir jeung sajabadah ngarti nyana ka Allah. Pagon kiai nu ngartina ka amplop bae mah. Undangan bae kerek nya mah. Undangan aing ngat paruyang cek kana ieu. Duh, esek cek. Oh, nang puyeng teu lain. Undangan teh kudu nikmat. Alhamdulillah rineh ieu maca Quran. Nu biasana osok sajus ieu mah undangan ieu bisa 5 juz. Nah, ieu mah lain, rokok beak ieu. Udah nu ngondang sial. Kas geus ipis ieu. Heran lah gua, dakwah sih kos kitu. Masya Allah, Masya Allah. Tah wauhkeun diri urang carana supaya urang wauh libatkeun di pengajian. Abeh urang ngarti kanu diibadahan ku urang sebab wal amalul qalil yanfa'u ma'al ilmi billah wal amalul katsir la yanfa'u ma'al jahli billah. Jadi jelema teu paham ka Gusti Allah, jelema can wauh ka Gusti Allah, salat deui maca Quran, maca sholawat, zikir terus bae dilawan ku bari diuk bae ku wali mah hebatan wali. Ayo saya kira sholat baik. Sholat sia nu loba, jutaan rakaat, wali mah kerek. Diudangkeun dahar. Dahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tas dahar. Itu mah waduh keur tunjulan we sholat. Wah, jadi diudangkeun deui. Dahar deui, dahar. Beres. Hebatan keneh nu kerek. Hebatan keneh nu kerek. Tah, eta tah bentak. Iblis teh dekat masjid, begitu dekat masjid terjadi nyana. Begitu ke masjid terjadi deui. Tanya, kunaon eta terjadi ka masjid iblis? Aduh di dinya aya nu keur sare. Tah nu keur sare sih beusi kahudangkeun nyana mah mun hudang waduh zikirna teu kawawa. Geus kena hees bae eta macaknya nanti. Itu pun nu salat teh diantepkeun sebab nyana mah salat ge di baturan ku kula ieu. Kulana asup ke jero hatena, hei salat deui sia. Hayang kalem sia kuari mah. Hayang salat deui tuh. Eta mah teh nu hees nu kerek. Asal geus udang bae ge bahaya. Bahaya. Lurah dicarekan ku nya. Camat dicarekan. Geus kena hees bae nya mah. Takos kitu iblis ge teu kuatin. Kajian kena hees bae teh mah doh. Dah eta tanda bahayana seorang manusia nu ngarti ka Allah bisa membabi buta. Pandang bulu sahajeng nya nama zikir bae ka Gusti Allah. Dialah iblis ge iblis. Waduh cek kena ieu mah. Bahaya mendingan kena hees. Dak lolobana kiai mah harees. Nailah urang ngawuhkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala pelebah dieu urang ngawuhkeun ka Gusti mengenai hukum-hukum pasah. Sarwiti urang Cikupa kawin ka Ki Zaid urang Pasar Kemis harita akad tikahna teh di mas kawinan ku 10 gram. Kabeneran begitu akad tikah mas kawinna teh bebejana leungit berarti kuari dihutang. Cek walina angka tuka wazawat tuka binti Sarwiti bimahri 10 gram zahaban. Isya kontan apa hutang? Ceknya leungit di jalan. Berarti muajalan hutang 10 gram hutang. Mobil tu nikah bimahri mazkur ajal. Kuring nerima nikah ka Nyi Zarwiti 10 gram hutang. Oh masalah di hutang teh masalah. Masalah. Sarua bae jadi. Barang geus kitu caritana deuk disarean ku Ki Zaid. Cek Zarwiti kula mah moal wakas sare bareng lamun mas kawin can dibayar.
oh sia Sarwiti sosohoreun lain sosohoreun sebab mas kawin eta adalah gaganti bud'i. Bud'i teh bahasa Arab, bahasa urangna naon gaganti apem. Apem ge can kaharti keneh gaganti surabi nu beulah nu aya cengkehan jerona. Aduh, tah juga arti bae kurang Cikupa. Urang Cikupa memang deet pikiranana. Dibere budi teh ketegah arti naon budi cagyana. Bahasa Arab jingana. Jatuh diaji kurang Cikupa, bahasa ortodok. Bagori maka arti oh surabi beulah aya cengkehan. Heeh. Anu sok seuri sakapeung baeud sakapeung. Heuh eta. Sia cek awe emang sok baeud sarua bae. Aduh, adena aing ngaji cek awe nyaho bae kun barang aing sok balut burung. Tah, cek Sarwiti kula mah moal lantaran mas kawin teh iwadun anil budi gaganti liliron tina bobogaan kula. Berarti nya murah 10 gram nya dihutang. Kuari lamun dibikeun bae atuh gagantina. Bisa, cek Sarwiti. Mun can dibayar, moal. Tuga karek balik ke laturek usaha jung itu didoakeun cek Sarwiti teh ka ulah ngambek nyangan ieu mah kula mah hayang ge hayang dibayar doang mas kawin. Oh teu tanah cintaku tetap padamu. Masyaallah ngadenge cintaku padamu ringkak bulu aing mah. Nah, usaha eta dikersakeun ieu Kiki Zaid teh usahana ngajejes. Pas kawin di PHK kuari usaha teu maju-maju malah aya ge sautak saeutik tah tina modal teh dirampas copet bueak kabeh. Mana kontrakan can kabayar, mana duit dicopet batur, kabeneran deui kabeneran. Masyaallah kontrakanana bocor. Ciki Zaid teh ku kieu teh nyaing hirup ye. Yuk datang ke pamajikan dek ngahibur diri endahan minta mas kawin. Waduh cek Zaid kieu amat geus sabulan ka 2 bulan ka 3 bulan. Nah ka 3 bulan cek Zaid teh jakaka can boga ieu jang mayar mas moal bisa kulang mah tetep bae mun kakak teu bisa mayar mas kawin kula mah dek meta pembubaran nikah. Waduh, pan berkelanjutan. Mana kontrakan can kabayar, mana modal beak, mana pemajikan yang dibubarkan pertikahanana. Tah, ieu kumaha ieu? Sarwiti rumah tangga jeung Ki Zaid, mas kawina dihutang 10 gram. Kuari teu bisa mayar mas kawin, geus ditanggokeun datang ka 3 bulan bahkan 5 genep 7. Kuari teh hampir 1 tahun can bisa mayar mas kawin keneh bae. Otomatis si Sarwiti teh penasaran, sanggeus penasaran, kanyahoan kuari memang bener-bener teu mampu. Nyi Sarwiti na kuari menta dibubarkeun pertikahanana. Tah menta dibubarkeunana meunang henteu kulantaran teu bisa mayar mas kawin. Wa fi sarihi bil mahri aqwalun dina miskin salaki teu bisa mayar mas kawin eta adalah sababaraha kaul azharuha tafsahu qabla waqtin. Kaul azharna harjah berarti hasil daripada beberapa penelitian masalah tersebut timbullah kaul azhar. Nah ieu nurutkeun cek kaul azhar seorang istri bisa ngabubarkeun pertikahanana memet diwakti. Cara ngabubarkeunana wala tasqa hatta yasbuta inda qadin saruhu teu meunang ngabubarkeun pertikahan yang teu aya jalan Sarwiti ngabubarkeun pertikahan hingga tetep monggo qadi kamiskinan Ki Zaid. Jadi laporan berarti Nyi Sarwiti teh urang Cikupa laporan kuari KKUA Cikupa.
atawa langsung ke kejaksaan. Pagi cek di Sarwiti. Pagi keneng keras amat. Bendung kula ya. Greget. Hayang kegiraan diuruskan. Tenang neng, tenang. Negara orang kan negara hukum. Bohong. Negara hukum teh pada usero. Neboga hukum lagi kudu dihukum. Ih Sarwiti paham amat ya. Jadi mamarahan kieu. Enak neng kieu. Kula boga salaki ngaran Zaid urang Cikupa. Pertikahan kula jeung mainan geus satahun. Jadi nyana waktu nikah mas kawinna dihutang. Datang ke kuali itu bisa mas kawin. Saya lapor kepada bapak jaksa bahwa pertikahan saya dengan suami saya yang bernama Zaid mohon dibubarkan. Ulah waka dibubarkan teliti heula. Panggil Zaid. Mana alamat Zaid? Pasar Kemis. Pasar Kemisnya pasar Kemis mana? Pasar Kemis kota. Emang pasar Kemis kota? Ha, kota Depok mana? Pasar. Kepada yang terhormat Bapak Zaid yang berada di kampung Pasar Kemis kota. Oh, kok kampung kok kota? Dan gitu ngaranna saya harap menghadap ke Kejaksaan Cigaraksa sehubungan dengan laporan istri Anda yang bernama Sarwiti mengenai tentang rumah tangga Anda. Diharap menghadap besok pada hari Senin tanggal sekian. Wassalam atau terima kasih demikian kepada Kejaksaan Cigaraksa. Set kirimkan gadis baca kopi Zaid. Panggilan saya. Berangkat ke Zaid gadis itu. Zaid, ini nama Zaid betul Pak. Punya isi yang bernama Sari itu yang Cikupa, betul. Anda waktu pernikahannya mas kawinnya diutang 100 Pak. 100 ya Pak. Betul Pak. Sampai saat ini sudah 1 tahun mas kawin belum terbayar lunas, betul Pak. Lantas kesiapan Anda bagaimana? Tiap jam tiap hari saya siap, tapi sampai saat ini belum bisa membayar Pak. Nah, sekarang begini, sehubungan dengan istri Anda yang bernama Sarwiti telah melapor kepada saya dengan permasalahan tersebut, maka Sarwiti ingin dibubarkan pertikahannya. Tak eta teh langsung geus Sarwiti narapa panggil Ki Zaid, dicek keabsahan dan kebenarannya ternyata benar, maka kakarak didinya payap sahuhu membubarkan pertikahan anak adalah kodi atau jaksa. Iya Sarwiti, iya Ki Zaid, ya. Perlu diketahui setelah seorang istri yang bernama Sarwiti melapor kepada saya, setelah dicek laporannya, pengakuan suami itu betul sekali, maka dengan demikian permintaan dari pihak istri yang bernama Sarwiti ingin dibubarkan pertikahannya, mau tidak mau bahwa saya sebagai penegak hukum di Kabupaten Cigaraksa ini di bawah naungan presiden di bawah naungan Bupati Ismet Iskandar, maka pertikahan Anda saya bubarkan